santri ya sing bahagia lambang kesucian make ya teh keur ngalambangkeun kanya mama abi teh sabarna mah kapaksa ka pasantren teh aya nu karna kolot tapi minimalna jangan bahagiakeun kedua orang Allah. Urang teh bersyukur kanu jadi inung teh pangaran urang teh jelema mun kaluar ti bapa jelepeng. Halo Allah Karim komo eta ya Allah ya Karim ya salam keur nyiram kadang geuleuh aya nu nyiram nempo salaki teh jiga nempo bangke beurit kan itu sia perjuangan anak salaki berjuang kudu sabar awewe ripuh sebel geuleuh we kadang ngamuk nog teh asa ngamun hanyir nya heueuh juri berat perjuangan pahlawan urang anu luar biasa ngan sok dipohokeun ku urang teh wahnan ala wahnin wa pisalu bi amain komo mun keur badag teh cedug sugan cicing sia teh nu aya makalah anak bunda lagi main bola aing sok mikir melongkat lagi main bola emang di jero el pangutsa halo sok ya Allah ya Karim hese ngan urang teh sok mau pohok matak tak kata lumayan hiji nu jadi kolot sarua kudu sabalikna singnya ke anak perjuangan anak-anak tong nepikeun ka diengkekeun naon sababna ulah nepi ka anak geus bangkar warah tiba-tiba urang hanya kal teu di pasantrenkeun matak urang ge perjuangkeun anak teh pasantrenkeun ti ayeuna ken halo punten tong nyeri hate ieu sih teh ibu aya nu keureuneu ti heula tong nyeri hate nya eta teh lain salah anak sabenerna mah salah kolot kunaon budak sagelis-gelis kalau dikencarkeun kurang budakna cicing di imah di ku kolot kurungan ku carang-kacan hejo mah jiga cukut betul lamun teu kuat pasantren aing teu ngacolok kieu betul iya mah kon bapak kamana budak nu geulis tah keur di kafe nongkrong da panglikeun martabak lah tuh budak urang mah da geulis wajar we nu nyamper kolot jahiliyah edi sia teh dengekeun betul pendidikan teh penting jadi anak kudu ngarti kolot kudu ngarti mata pun urang boga anak soleh usahakeun jodohkeun ge kanu sol kan ayanya laguna teh munajat jodoh ciptaan kuring ya tentang munajat jodoh kupingkeun ya mun teu resep mah tutupan ceuli Ya Allah ya Tuhanku sang penjaga jodohku tolong jagalah dia yang masih rahasia Tuhan jika kami bersama jadi pasangan mulia selalu bahagia amin amin sok munajat di setiap doa namamu tanya selalu ku sapa di saat hati bersuara jodohku kamu di mana semuanya bulan setiaku menunggu menjemput cahaya menari walaupun seselama di ayat tuh menahan rindu dirimu selalu ku nanti bantuan ya Allah ya Tuhanku sang penjaga jodohku tolong jagalah dia yang masih rahasia jika kami bersama jadi pasangan mulia selalu bahagia semuanya ya Allah ya Tuhanku sang penjaga jodohku tolong jagalah dia yang masih rahasia jika kami bersama jadi pasangan mulia selalu bahagia amin ya bulan setia untuk menunggu menjemput cahaya mentari walaupun menahan rindu dirimu selalu ku nanti sinyatin mudah-mudahan jodoh urang nu terbaik Panawan jodoh mah mau paili nusok paili mah senal capi
betul yakin semuanya bantuan rem dan utram bantuan doa ya Allah ya Tuhanku sang penjaga jodohku tolong jagalah dia yang masih rahasia jika kami bersama jadi pasangan mulia selalu bahagia ya Allah ya Tuhanku sang penjaga jodohku tolong jagalah dia yang masih rahasia jika kami bersama jadi pasangan mulia selalu bahagia amin ya Allah ya Tuhanku 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 sang penjaga jodohmu tolong jagalah dia yang masih rahasia jika kami bersama jadi pasangan mulia selalu bahagia bantuan munajat di setiap doa namamu selalu ku sapa di saat hati bersuara jodohku kamu di mana capek tong melongkeun era gimana sih eta mah lagi gituan aing ngobrol halo nuhun Ustaz Iska bantuan nyanyi tah anu neme genut-genut teh rancangan pisan Ustaz kan hese payu sih teh kami dina sapi mah lamosin kurang teraskeun ya teh Allah karim bener inung luar biasa sing sarehat anu di bumi mama bapak nu teu aya doakeun ulah kalap papalikeun deh kepercayaan masing-masing ngan ulah sok nganginakeun anu percaya naon cenah ngadoakeun kolot da moal tepi tepi naon pana tepi teu balik deui Pak lamun maca Fatihah tepi mun balik deui Fatihahna berarti teu nepi mun ayeuna eueuh nepi sing yakin amin ya Allah ya Rabbal naon cenah tahlil kakolot eueuh ti dituna lain eueuh ti dituna sia teu ka ditu ajarkeun teh muludan bid'ah rajaban bid'ah nah cik teh bid'ah teh eueuh ti rasulna atuh kitu mah banget sia ge bid'ah sabab banget sia Allah di mana